Persib juara teh. Astagfirullahaladzim, naon ieu riweuh di dieu. Nya maksudnya abi ku bakat atoh ieu mah kayak Persib juara cek abi teh. Nya sanes kitu kan abi ayeuna Persib teh juara. Juarana oge 3 kali berturut-turut jadi disebut teh hat-trick teh. Tuh, teteh engke tanggal 24 hari Minggu dek konvoy moal. Udah tukang warung mah sama mana. Aduh, teteh teh orang Bandung, teteh teh masih muda. Hayu atuh semangat konvoy Persib. Nya atuh da warung hararese. Abi mah ku istri abi hayu cenah ayeuna konvoy kumaha jeung murang kalinya. Nya juga atuh nu mun kitu abi teh di kamari teh hayu kanu motor we rame-rame konvoyna pek teh istri abi mah alim cenah. Entos saya mending kanu mobil. Aduh cek abi teh ari nya ari biaya sanes kan abi mah gaduh mobil mah 2 ngan anu diangeman nu teu aya tutupan geuning jadi rame gitu jeung murang kali soalnya nyanak murang kali ngan ieu teh abi teh ka dieu teh ieu bade ieu ngagadekeun ieu gas. Naon ngagadekeun gas? Matar meser gas. Bade ngagadekeun gas da teu cekap ku 10 juta tuh teh konvoy sanes maksakeun anjeun. Sanes gitu teteh kan abi kanu mobil teh kedah bensin kedah naon makan sagala apa matak 10 juta mah abi rada nah wios we ieu mah gas mah ieu bios abi bade gadekeun kang eta mah tamah 200.000 weh. Nah 200.000 harga teh dituna ge ieu lamun ngajual 150 ge nya maksud teh nya ieu mah wios abi mah nya depan ieu mah hitung-hitung abi nambut heula tah ieu 200.000 mah moal. Naon ari teteh nya maksud teh abi ieu kirang kangge supir 200.000 mah moal mun 100.000 mah sok bade 100.000 ari 200.000 tos atuh 200.000 ya ATM abi di dia simpen ATM iya mah nya sok atuh bae lah 100.000 we abi di mana gasna di dinya mohon ya 100.000 nya lila teuing ieu teh aya ditumbuhan teh gas teh iya gas ke bos nah bade naon emang gas nu saha nya nuju masak itu di meser gas karena ieu teu lengkap-lengkapan lami ti warang meser gas muhun nah da ngagadekeun gas ngagadekeun nah dari teteh ngagadekeun nah dari teteh digadekeun apan kurang sok dibere duit mohon 10 juta 5 juta mohon bos da bos mah transfer na oge telat wae tataroskeun teh pipit sanes naon ari teteh ieu artosna dikadiekeun deui henteu bos lami ieu mah abi tadi ngantosan nya ari